Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi bi jami'il 'alamin wa syafi'il mu'minin wa qa'idil birril muhajjalin wa ala alihi abunil kamilin wa ashabihil hadin al-muhtadin ila yaumiddin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, sabada manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam kagunjungan mugia ditampi-tampi dicurah limpahkeun ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ngadamel makhluk ku Allah didamel ieu makhluk ku Allah teh didamelna ieu makhluk di alam dunia sadayana teh tos diatur sagarupina, diatur nang manusia ku Allah Subhanahu wa taala katangtosanana 50.000 tahun sada acan diciptakeun makhluk ku Allah tos ditangtoskeun katangtosanana Allah jeung kodarna, termasuk dina masalah rezeki. Dina sabari maqala ijtihaduka bima domina laka wa taksiruka bima kuniba minka dalilun alan timasil basirati minka. Naon cenah hartosna sungguh-sungguhna urang dina perkara anu tos dijamin ku Gusti Allah jeung kakirangan urang dina perkara anu teu acan dijamin ku Gusti Allah disuprih Gusti Allah. Eta teh mangrupikeun ciri teu aya basiroh dina hate urang. Basiroh teh mata hati. Upami urang ngadoa umumna urang teh ngadoa teh sok mudag-mudag ngadoa perkara nu tos dijamin ku Gusti Allah. Tapi teu acan tara ngadoa nu teu dijamin. Urang sok ngadoa ka Gusti Allah teh, Gusti pasihan abdi rezeki, Gusti pasihan abdi jodoh, Gusti panjang yuswa abdi. Eta teh sadayana teh tos dijamin ku Gusti Allah. Yaitu kasungguhan urang dinanyukeun ka Gusti Allah dina perkara anu tos dijamin ku Gusti Allah, sareng teu aya persungguhan urang dina perkara anu teu acan dijamin ku Gusti Allah. Eta teh ciri urang tos leungit mata hatena, tos teu gaduh mata hati. Atuh kumaha kedah saimbang upami urang nyungkeun ka Gusti Allah nyungkeun haliah dunya perkara tos dijamin, maka urang kedah nyungkeun ka Gusti Allah perkara can dijamin. Perkara tos dijamin naon wae, hiji perkara teh anu tos dijamin teh masalah rezeki. Rezeki teh eta teh tos dijamin, teh disungkeun teu disungkeun urang da pasti dipasikeun Gusti Allah teh. Rezeki teh. Nah eta rezeki tong disangkeun kedah disungkeun.
ngan di mana teu kabagean hapunten dari rezeki mah teu jangka sakabehanana. Ku Allah teh dibasi-basi jami teh. Dipasi-pasi nu beunghar, nu miskin, itu aja. Jadi moal beunghar sadayana. Kalau kumaha oge urang minta rezeki Gusti, rezeki Gusti duit Gusti. Jadi urang mah rezeki teh disebutna artos, padahal rezeki teh sanes artos numpuk. Rezeki teh enten urang sadayana teh eta teh perkara anu ku Allah tos dijamin. Teu disungkeun oge dipasikeun ku Allah teh. Saya Mutawali Asy'arawi nyarioskeun dina sapalih kitabna rezeki nu dipasikeun ku Gusti Allah teh aya rezeki disebutna teh rezeki darajatul adna, aya rezeki darajatul a'la, aya rezeki darajatul afdal, aya rezeki darajatul tamam. Jadi aya 4 rezeki teh. Hiji rezeki teh darajatul adna, derajatna teh rendah bahkan hina. Rezeki naon? Almal. Almal wa adna darajatun. Darajatul rizki. Ari harta teh eta teh rizki dan gada pangkat pangih rendah-rendahna. Kajen teuing duitna loba. Kajen tin artosna 300 triliun. Rizki anu hina we harta. Gitu. Naon margina hina sok sanos artos anu triliunan miliaran triliunan tetep anu dianggo ku urang padahal sakitu-kituna. Ibu teh meser gaduh sawah tonan, naha urang teh tuang teh saton sakuak sarua we sami we sawah. Urang teh gaduh acuk numpuk eta acuk teh dina lomari. Nah dianggo 10-an anggar hiji-hiji nu dianggona. Bumi urang teh seueur kamarna ratusan kamar, nah 100 kamarna dianggo di keleman, angger hiji nu dikeleman ku urang teh. Mobil urang teh aya 100.000. Aya 100 mobil, mobil teh. Nah rek ditumpakan hiji-hiji, moal angger we hiji. Nu dituang kaluar janten kotoran. Anu dianggo jadi elap punten ibu aya nu pangos acuk anu 500.000 dinu dianggo ibu aya aya na aya mun kinten ibu meser acuk anu pangaos 500.000 itu kinten-kinten sabaraha tauneun lami dah kanggo urang mah punten. Urang mah orang kampung ting teu boga kana bajuna oge. Tepikeun kalecek baju teh. Meuli baju bari baju teh gengan 50.000 can soek mah tetep dipake. Wargi urang mah meser acuk teh teu kagok nu paling mirah teh nu 5 juta. Paling mirah eta teh. Artis 5 juta. Eta teh kuat keneh baju teh. Kiat dianggo sataun masih kene sae kene matak lamun dibikeun teh sarae kene tapi non da bosen itu ayeuna mah bosen dipasikeun kanu sanes anjeunna meser deui ku batur mah ku anjeunna mesen mah 5 juta dipisikeun ka babaturanna mah jadi we elap acukna janten elap teu apal kana hargana teh ya dituang janten naon kotoran dianggo jadi elap eta teh disebutna adana darajatu adna kajen teuing miliaran hartana tetep adna we dina umpang derajat sanida. Aya nu kadua cenah rezeki teh disebut darajatul a'la. Darajatul a'la teh rezeki naon? Rezeki al-afiyah. Rezeki afiyah teh rezeki sehat. Jadi aya sehat jeung afiyah. Afiyah mah rezeki sehat batin. Sehat salira teh rezeki.
Sok ibu aina tuang sareng asin lebat, jengkol lebat, kangkung lebat, babaturan urang mah warga urang mah daging sapi telebat. Teu meunang dahar daging sapi. Daging domba teu meunang. Daging ayam teu kene. Endogna sarua datina ayam. Beasna sanguna teu kenging aya gula. Kunaon cenah abdi tahu we dikulu. Tempe dibeuleuh. Yang naon? Rizkina mah seueur, tapi teu sehat. Sok, kantos teu damang? Kantos. Ibu paminuju teu damang, ngalangkung ka baleena dinya seueur tukang dagang. Nafsu teu? Ya hayang ningalina oge. Bau ningalina ge daerah teh. Tah yang nganuang eta teh non da teu sehat. Kumargi sehat, kopi hideung karaos. Sinte karaos nikmatna. Roti alhamdulillah. Batur mah bujeng-bujeng tiasa tuang nu kieu. Urang mah kabayang Gusti balik pengajian dibagi Senin. Eta matak ibu teh alhamdulillah Senin. Tuh kabayang. Non alhamdulillah aya pituangeun. Aya karaoseun, mun bari magi kurang ngagaduhan badan sehat. Coba lamun teu sehat. Jabanging nu kieu, jabanging tuas. Ibu teu as teh. Nin lamun teas eta mun aya misalnya teas dia aya kacang. Mun aya kacang gitu. Kan ini wae mun teas. Ieu mah sanes eta sanes kacang cenah kurupuk sarua cenah kurupuk teas. Kadang-kadang kada dikenyot cenah kurupuk mah. Ibu tah eta kasehatan teh darajatul a'la. Derajat anu luhur. Anu kedah kurang disukuran kesehatan teh. Jalmi dipasan kesehatan rezeki anu luhur disebut aqda darajat ala afiyah. Salian ti kesehatan teh aya sehat aya afiyah. Tanu laping utamina mah afiyahna. Naon afiyah teh? Sehat batin. Tenang hati. Itu afiyah teh. Moal biasa urang sehat seueur jalmi nu sehat badanna tapi apiahna teu baik. Jigana mah sehat badanna mah tapi ngalamun wae. Bengong wae badanna mah sehat tapi naon batinna teu sehat. Naon sababna teu dipasan rezeki ku Gusti Allah. Rezeki naon? Rezeki afiah. Salam eta jami teu nampi teu daek syukuran kana nikmat pamasean di Gusti Allah. Nu ngakibatkeun hate urang kenging panyakit teh kumagi urang teu syukur kana nikmat pamasean di Gusti Allah. Kumagi urang teu sabar kana musibat anu dipasihan ku Allah. Kumagi urang teu nampi kana qada pamasean di Gusti Allah. Bener. Malam yaskur ala na'mai walam yasbir ala balai walam yarda bi qada'i falyatlub rabban siwa'i falyakhruj min tahtis samai. Sajami nu syukuran kana nikmat kami jeung jami teu sabar kana musibah ti kami jeung jami anu teu napi qada ti kami falyatlub robban siwa'i teangan ku anjeun pangeran salan ti kami falyakhruj minta di samai terus anjeun kaluar di langit kami sok teh kaluar ka mana. Lamun urang teu apa teu daek syukuran hade urang gaduh nikmat teh syukuri. Lamun urang teu daek syukuran kaluar ka Allah teh di langit kami. Nikmat Allah nu alit teh uskuril qalil hatta yatiyakal kasir. Syukuran nikmat pembahasan ti Gusti Allah teh ngarah ka tingali ngarah ka tali ageng. Syukuran teh make kaca pembesar.
Naon kaca pembesar? Alhamdulillah. Tukang servis jam tangan, pan servis jam tangan sok aya kacamatana. Servis jam tangan kacamata pembesar kumargi mesin jam tangan mah alit. Dina jiwakos datang tukang sayur ngalangku. Cek tukang sayur teh, cek tukang jam tangan mah hari eta sabaraha jeruk. Kumaha tukang sayur, da abdi mah teu dagang jeruk. Eta tongkol sabaraha, teu dagang tongkol. Pas dibuka kaca pembesaran ternyata lain jeruk tapi non lencak. Pas ningali ka gigirna lain tongkol, teri gitu. Nah sababna kaca pembesarna. Urang ge nikmat teh alit, tapi lamun nganggo kaca pembesar janten agung. Naon kaca pembesarna? Alhamdulillah. Kasyukuran. Kenging musibah ti Allah teh kada sabar. Ibu teh kenging karungsing teu gaduh artos, raos teu gaduh artos teu. Teu damang raos teu. Musibah teh pasti dugi walana beluan minakum bi syai'in minal khawf wal ju' wa nafsin minal amwal wal anfus samarat. Urang teh bakal ibu sanes moal. Bakal keng musibah. Bakal sur Kanjeng Rasul lamun jalmi 40 dinten teu dipasihan cocoki ti Allah maka lain termasuk jelema hade. Lamun jalmi teu pantos dina 40 dinten 40 tahun 40 dinten teu kantos dicoba ku Gusti Allah teu pernah mareumeuh acan teu pernah bingung acan teu pernah teu damang acan hirupna teh sungka bunga we eta lain can sae. Hari urang kumaha ini kene geus mikiran duit isuk can boga duit jang budak kita coba ada teh kareke milari duit isul ngadadak eta musibah kene ya terus musibah eta teh jalmi sae. Lamun selama 40 dinten sampai 40 dinten jalmi teu dicoba ku Gusti Allah lain jalmi hade eta teh jalmi awon mata kurang teh alhamdulillah Gusti masih kene bis pasan panyawat meureun bisul antong badag mah Gusti eta we nu alit-alit we Gusti eta musibah teu gaduh artos musibah eta teh anu kurang eta musibah teh kedah ditampi kumaha nampina sabar. Ari sabar teh habsun nafsi ngajaga diri tarkus syahwa min alamil balwa ninggalkeun keluh kesah tina nyerina balai nyeri Gusti teu boga duit teh tapi tong dibejakeun ka batur sepeng wae dina mana ibu gaduh kada anu carong ge molkotan wae di beja-beja salaki abdi mah moal teh molkotan we ibu cing syukuran buka salaki molkotan kene salaki batur mah geus teu ngicep-ngicep acan udah syukuran buka salaki molkotan kene nyeuten badah syukuran teh sabar teh tarkus syakwa ulah keluh kesah ulah dicarioskeun ka bingung urang karungsing urang ulah diucapkeun teu kenging eta teh kumaha engke we dipayon Gusti Allah tengah wengi nah laporan nyarios nyalira ka Gusti Allah Gusti pun anak teh geus beres sanawiyah Gusti rek ka alia Allah nyarios nyalira ajeun teh disebut gelo da urang mah ngobrol jeung Gusti Allah oh naon eta teh jelema teh ngomong sorangan cek saroge ibu teh lain cara ngomong sorangan abi teh keur munajat ka Gusti Allah katanya Gusti pun anak teh tos rengse sakola Gusti rek raskeun ka SMA Gusti teu boga duit Gusti tanyakeun ka Gusti Allah langsung tong mole ka Gusti Allah teh sungkeun ka Gusti Allah Gusti ibu kieu nyeri kudu janten saroge raos teh kumaha teh carana ibu
tengah wengi laporan ke tetangga laporan ka Gusti teraos dinyeri ku salaki teh Gusti kumaha munajat Gusti sing nyaaheun saroge abdi ka abdi amalanna gitu tengah wengi munajat ka Allah enjing tolak bala sodako munajat gitu 500.000 we pasikeun kaya orang tolak bala esan teh efek sarogena ge sarua munajat ka Gusti Allah hayang kawin deui Gusti abdi hayang kawin solehkeun istri abdi Gusti isukna teh naon sedekah teh tolak bala eueuh nya janten antawis mempercepat neta teh musibah teh tolak bala kedah sedekah ku sedekah kenging bala enggal eta nampi ka Gusti Allah walam yardo bi qada lamun teu nampi kana qada ti kami sareng Allah sing nampi kana qada papasten kana katangtosan ti Gusti Allah buk naon teh raos ninggal murang kali resep ninggal murang kali hafal Quran aya murang kali kamari dina YouTube ninggal 5 tahun hafal Al-Quran jadi ibu lamun gaduh murang kali itu seneng ibu teh Gusti eta budak teh ini apa kepikeun kalimat 5 tahun hafal Al-Quran datang ka bumi ibu gaduh murang kali 30 tahun ujang siang maneh mah 30 tahun itu apal sajud acan geus ama ge teu apal tingali batur mah 5 tahun apal 30 kade ulah gitu benten jeung urang ya qada ti Gusti Allah mah urang mah ieu we nu ieu ulah ningali nu itu ulah ditinggal jalmina tapi ditinggal Allah lamun ninggal nu pinter nu tinggal katingal alimna Allah teh Maha Alim lamun ninggal nu beunghar tinggal naon gonina Allah gitu teh lamun ninggal pejabat gaduh tokoh-tokoh tinggal naon malikna Allah gitu teh tinggal teh dan nu ngangkat derajatna anu masihan kapinteranana anu masihan kabeungharanna saha da jalmi teu tiasa beunghar ngaran namun dari beunghar Gusti Allah jami moal tiasa gaduh pangkat namun dari angkat derajat Gusti Allah jami moal gaduhan harta lamun teu dibeungharkeun Gusti Allah jami moal dipasang kapinteran upami eta jami teu dipinterkeun ku Gusti Allah. Nah, eta derajat nu kadua afiah sehat Husain Muhammad Syarawi. Nu katilu aya derajatun afdol. Naon? Derajat rizkin afdol teh sholahul abna. Murang kali soleh. Teh rezeki eta teh kade. Murang kali soleh teh rezeki. Ibu raos teh murang kali anu teu soleh. Asa disiksa. Dari murang kali teu soleh teh. Kajen teuing urang gaduh harta dijuru bro dia bro di juru bro di panto ngaleah di imah babah gitu. Budakna naon jahat mah upami ibu gaduh murang kali urang soleh maka bakal jadi kabang jahat sok sanajan urang mah jalmi bodoh tapi murang kali urang mah waladun sabi jadikeun murang kali urang teh murang kali nu langkung tibatan urang mulang kali sabi lamun ibu teh jalmi bodoh tuh murang kali sing pinter dan urang lulusan SD atuh budak mah SMA urang lulusan SMP budak mah sarjana kudu leuwih tibatan indung ti bapana jadi kan waduh sabi ulah ngilu jeung urang we jeung bapa lah nyupiran tong kitu bapak supir anak mah jadi sarjana ieu mah anu kitu geus lah gawe-gawe geus na sakola-sakola ngilu we jeung bapa nyupiran ka dieu bapa ge nyapiran tutuna budak jadi kenek nu kitu teh jadi waladun lahik budak nu sahana pun bapana kudu leuwih budak mah tibatan urang abna usolih banak anu soleh teh darajatul non abdal. Ini di waktu semurang kali orang tos dewasa berhasil atau murang kali orang jadi pejabat sumping kacangkri cek tatangga teh. Kare eta sahat kadieu beunghar-beunghar teuing kumaha cek ibu teh
manawi percanten pun anak. Bahkan teh gaduh urang kali beungan. Bangga gitu. Sumping pejabat kadieu jadi bupati ka Cangkring. Eta teh putra ibu jadi bupati teh. Aya teh saha cenah bupati manawi percanten pun anak eta teh. Gitu nya, bangga gaduh bupati. Alhamdulillah. Ibu gaduh kurang kali soleh jadi Kiai Agung, sumping ka Cangkring. Ditaruh ke tetangga saeta jadi ajengan teh meuni serap-serap teuing manawi pun anak. Bangga eta nya. Datang budak cek tetangga teh asupkeun motor. Asup teu mobil, tutup jendela non aya budak si anu. Ya, sok pulang paling bangga teu? Kajet teuing urang gaduh urang kali jadi jawara sok anu bangga kieu budak abdi mah sok ngajagaan di ditu teh nu aya di mana di pengkolan teu bangga isi mata sholahul abna gaduh urang kali anu soleh teh rezeki keneh rezeki anu afdal itu saudara saya Mu'tamin Asy'arawi anu kaopat saudara saya Mu'tamin Asy'arawi aya rezeki teh disebutna ridha rabbul alamin dipake ridha ku Allah eta rizqut tamam rezeki anu sampurna pokona mah geus diridho pikir ku Gusti Allah mah geus sampurna we lah geus teu mikiran naon-naon. Kangjeng Rasul nyarios ngadawuh kieu cek Kangjeng Rasul baiti jannati imah kami teh surga kami cek saha Kangjeng Rasul. Ari bumi Kangjeng Rasul sageung kumaha? Alit. Bumi Kangjeng Rasul teh kira-kira rangkum 7 kalimah mah beureun rugi. Kangjeng Rasul teh alit bumi Kangjeng Rasul dina raudhah eta teh. Eta bumi Kangjeng Rasul tabdeukeun Kangjeng Rasul wantun nyarioskeun baiti jannati imahku adalah surgaku lain imahna anu lega tapi hatena cing ibu mending hati lega imah sempit mending imah sempit hati lega pilihan. Jadi imah lega hati lain pilihan eta mah gitu. Janten Kangjeng Rasul teh imahna teh albumina mah alit tapi nyebatkeun imah rumah tangga kami teh eta teh surbaiti jannati sanes bumina nu lega tapi hatena nu lega. Coba aku ibu hatena legakeun imah leutik teh jeung asa ngabadagan gitu. Komo duaan mah baiti jannati teh karaos mawi bumi urang mangrupikeun katenangan hate urang tak ciptakeun lamun imah hayang lega sing seueur ngaos al jadi apa ngaos al Quran ngalegaan hate imah mana mah sempit ya teh tapi hayang lega hate seueur ngaos al sabaraha juz urang ngaos Al-Qur'an sajuz aya ngaos Al-Qur'an sadinten salembar teu deui saayat mah komo teu deui eta kumaha urang teh rek tenang hate ngaca perkentara engke bulan Ramadan maca Quran teh kumaha kitu mata hate urang rupak we hirupna teh da tara maca Quran atuh dihormat mah heuh dia dihormat urang teh dituna we di luhur bak hati ngahormat tara dibaca teh geus lancahan Quran teh emo teh urang teh ibu tos biasa bujeng-bujeng jalmi nu bacan tiasa maca Al-Qur'an nu tos biasa maca pun teu maca Quran engke aya bulan Ramadan naon alasanna hoream eta teh engke bulan Ramadan padahal eta teh Al-Qur'an teh kalamullah surat ti Allah yang nyelesaikan hirup urang man ja'alal Qur'an amamahu qadahu ilal jannah sajamin jadikeun Qur'an teh imamna bakal ngajak dicana ka surga maka jangan ngaos Al-Qur'an teh bakal dijanten bakal nyapatan Qur'an ka urang teh bakal disatulungan ku Qur'an bahkan
keluargana nu qad wajabat lahunnar geus dicabiskeun lebet kana neraka disapatan ku ahli Al-Qur'an. Allah janten jalmi anu kaeng ridho Rabbul Alamin mah eta disebatna ngagaduhan di kitab. Dua saur aqada nu dipasikeun ku Allah nu tos dijamin nu sering ku urang dijuakeun teh eta masalah lahiran yang kedua putra. Urang lahir di lahim saha dan terang ujug-ujug lahir we lahir di cangkring putra bapak urang sugan pesen Gusti lahirkeun abdi putra artis atau Gusti ngarah kaset tulis gitu tante putra hubungan tante nampi we kelahiran teh eta teh tos diuningakeun ku Gusti Allah diqodok ti Gusti Allah. Dina 120 dinten jalmi teh tos dipasihkeun Gusti Allah opat sasi mata kaya opat sasihan eta teh opat sasihan teh qada Allah tos dipasihkeun ilmuna dipasihkeun eta jalmi kawarok kabjabang jadi yuswana sabar tahun yang jabang bayi teh hartana sabaraha triliun teh kan kurang kali teh terus nasibna rek jadi naon eta teh budak teh atos aya katangtosanna ti Gusti Allah gitu eta tos ditangtoskeun ku Gusti Allah dina hari kelahiran numawi urang ulah ngarasa bangga urang lahir da urang teu nyukeun di mana-mana lahir teh da hayang mah jam putra ajengan urang teh ya tapi dah Allah nangtoskeun benten gitu. Maka anu gaduhan turunan anu sane tong ngarasa bangga sadayana ge dilahirkeun ku Gusti Allah untung urang teu dilahirkeun tina ucing oge. Alhamdulillah kan kitu nya. Paseur jamin nu ngarasa bangga ku turunan emang saha nu milih turunan asal ngarasa bangga turunan nabi turunan lagi salah nabi Adam. Sabangga turunan Raden turunan juragan, nampujur maruragan, sarupa. Merasa bangga. Turunan naon? Turunan buat turunan. Tekenging kita teh. Anu dipandang ku Gusti Allah mah naon katakwaan. Jadi wakos Siti Fatimah ngantunkeun. Sa Siti Fatimah teh? Siti Fatimah teh saha? Putra Kangjeng sarogena saha? Sayyidina. Putrana saha? Hasan Husein. Tah, ngantunkeun we Siti Fatimah teh. Nalika ngantunkeun Siti Fatimah teh digotong ku opat jalmi. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husein sareng Abidal Al-Ghifari. Dicanak di Kongo. Bade dikurepkeun Siti Fatimah, sadaya dikurepkeun Abidal Al-Ghifari nyarios pidato. Oh, jian gelo nya punten saya teh nya ieu mah. Nah, pidato nyalira, "Hei, taneu," ceuk Abidal Al-Ghifari teh. "Nyaho saha nu datang ieu, taneu?" ceuk Abidal Al-Ghifari teh. Eta Abidal pidato teh dijawab deui ku anjeunna. Ieu teh Siti Fatimah taneu. Siti Fatimah teh putrina Kangjeng Rasul. Ieu teh Siti Fatimah taneu. Siti Fatimah teh istrina Sayyidina Ali. Abu Dar Abikari teh. Ieu teh Siti Fatimah taneu. Ieu teh ibuna Sayyidina Hasan sareng Husein. Ari sugan teh moal celengkeung taneu da ngajawab taneu teh. Batak aya hati nu kadang nu batur mah teu apalun anjeunna langsung awal adang ma ana bil hasab wala nasab walakinni maudun amalus sholih cek tanah matan teh kami lain tempat ngitung-ngitung turunan kami mah tempat ngitung-ngitung amal soleh cek tanah teh jadi dikubur teh tak turunan teu ngajamin turunan teh nu ngajamin amal soleh amal soleh urang moal jami salamat di kuburan kajami jami anu bersih hate
eta anu tina iri, takabur, iri wasud, ujub, ria, eta teh penyakit hate. Lamun urang aya penyakit hate eta teh moal salamet. Mereumeuh, bisul, gorengan, gitu. Ditaros ku malaikat moal. Lamun ujub, ria, hasud, takabur, itu bakal ditaros. Penyakit hati mah, lamun penyakit lahir mau ditaros. Teta anu ditangtoskeun Allah. Terus anu ditangtoskeun deui ku Allah teh perkawis maut. Urang pansok nyungkeun ka Gusti Allah. Nyungkeun naon? Nyungkeun panjang yuswa. Gusti panjangkeun yuswa kami. Kenging urang nyungkeun yuswa ka panjang Gusti Allah. Kenging sungkeun ka Gusti Allah. Ngajak Allah teh aku mah kami we. Tapi urang dianjurkeun nyungkeun panjang yuswa. Ngan yuswa teh tos ditakar ku Gusti Allah panjang yuswa. Jadi waktu Nabi Yakub alaihissalam kasumpingan ku malaikat maut. Langsung ruas Nabi Yakub teh. Sareng malaikat Nabi Yakub hari anjeun kadi naon kami mah bade jarah rek nyambut nyawa sanes. Bade ziarah we ku bakating cintana malaikat maut ka Nabi Yakub. Cek Nabi Yakub teh syukur ari rek ziarah mah ngan nalika eta malaikat bade pamitan cek mah Nabi Yakub ka eta malaikat wayahna kemanya beda-bedaannya di mana-mana tek nyebut nyawa kami, bejaan kami saat sana gitu. Kami we angkatnya jadi bartosan. Tah dina hiji waktu Nabi Yakub teh kasumpingan deui malaikat maut. Cek mana Nabi Yakub ka malaikat maut. Waktuna cenah ayeuna Nabi Yakub kami rek nyabut nyawa salira. Kumaha Nabi Yakub, nah anjeun teh sulaya kana janji pancet kami mun rek nyambut nyawa. Naon pawartos heula kumaha cek Nabi Yakub cek malaikat maut teh tos semembenya naon iraha cek ngabejanana kumaha cek eta Nabi cek malaikat teh bayadu syakrika ba'da sauda bodasna rambut-rambut ibu rasana hideung ieu barodas tadi mah ieu jadi mata baheula mah dak keur hideung mah teu daek ditiung ayeuna we geus dideges bodas ditariung teh gitu. Di hidupan wis. Eta teh emut. Eta teh hidup bodasna ieu teh bodasna rambut teh naon eta teh malaikat ngemutan. Ieu mah cabutan wis teh. Beuki loba wisna teh dicabutan antepkeun we gitu. Eta wis bak eta teh kangge urang pepeling kangge urang eta teh urang teh geus kolot tanda-tanda teh ulah emot teh cing apal urang teh geus kolot usia teh karasaan mah urang teh ngorak keneh tingali budak urang tingali tapi gerasa teh ngorak punten rasa teh ngorak keneh pas ngali budak geus jebrok rasa teh cik kene hirup teh geuningan. Urang kali teh tas ageung geus sarua jeung bapana budak teh. Budak teh geus jebrok geuningan gitu. Oh berarti urang teh geus kolot. Eta teh malaikat, cek malaikat tepan kami geus berebeja. Naon eta bodas rambut anjeun. Wadau cenah bawadani ka badak kuatihi. Anjeun teh asalna kuat, anu mah pantes rarempo. Geningan anjeun basa karejeng. Anjeun teu pikeun haeho, teu kuat baheula mah karejeng teh bulak-balik ka curug teh. Ayeuna mah tos teu kiat, eta teh naon tos rempo. Baheula mah anjeun teh ajeg, ayeuna mah geus tunggung. Eta teh naon? Eta teh naon? Atos cirina malaikat sumping. Tah ayeuna mah urang mah kada naon? Kada persiapan. Terus jodoh itu saha? Kade ulah kieu.
bapana kitu teuing hirup teh mikir kieu da bapak abdi teh nyebut teh cenah baheula teh geus ditingali cenah ku hansip. Oh ya. Nah, ari hirup jeung bapa meni dia kieu teuing hirup teh susah, ulah kitu. Eta teh tos jodoh urang. Jami anu soleh, jodoh teh aya jeung nu solehan. Tanya, jami anu toleh jeung nu solehan. Aya jami anu solehan jeung anu soleh. Aya jami anu toleh jeung anu solehan, anu toleh jeung nu tolehat gitu. Toleh teh salian ti soleh. Anu soleh contoh teh aya jadi jodoh teh teu moal salaminan. Biasa jadi nu urang teh gaduh jodoh teh anu soleh jeung nu soleh alhamdulillah. Santri jeung santri alhamdulillah. Anu sapertos kanjeng Nabi sang Siti Khadijah jodohna nu soleh jeung nu soleh Sayyidina Ali sareng Siti Fatimah ibu santri sareng santri. Jodoh eta teh nah bakal kitu salamina henteu. Kadang-kadang aya jami anu soleh jeung soleha. Saroge nama soleh ngan eta edas istrina. Aya nu kitu teh. Edas istrina aya bahasa edas. Nah aya contohna aya nabina pameget apa nabi Nuh, Nabi Lut. Eta istrina tepikeun ka bangkawara. Darballahu masalan lilladzina kafaru imra'atanu wa imra'atalun kanata tahta abdaini min ibadina shalihain faqanatahuma falam yughniya minallah syai'a wa qila dukhlan nar madakhilis. Allah masian perumpamaan jalmi anu kufur teh jodoh anu kufur teh perban Nabi Nuh, Nabi Lut istrina bapak sarogena mah Nabi. Istrina naon? Ajung karang kana kalau janten etana sarogena gedenya. Awon istrina mah. Nawi namun tema rumah tangga anu kitu teu sawios dan nabi ge aya. Mun tema ibu cerewet pantes. Bapak jempe wae pantes. Jeung ibu lamun sabar. Eta teh pahala anu gratis. Dan pahala gratis eta teh. Lamun bapak punten gaduh istri cerewet tinggal nyempe we cing sabar we. Numpuk teh pahala. Lamun ayeuna istrina soleh hese dengan pahala teh. Non kudu servis. Kudu ngajak ka pangalengan hayang menang pahala teh. Ngajak ka pangandaran, diajak ulin we da pandisina soleh. Jadi rek neangan pahala teh hese. Da kudu diajak ka sayan, ngajak among kan pa teh. Ari mun istina awon, habeun we nyarekan salaki tinggal jempe we, sabar. Eta teh pahala, eta teh baru kan teh. Eta pahala sabar. Bahkan punten dina kita kudu rujen mah dumikeun biasa ningkatkeun derajat istri. Saroge. Lamun istri awon dina kita biasa ningkat derajat saroge. Kadang kabeh punten sok ninggal kitu ninggal jami-jami anu laluhung eta istrina gitu istrina lain dicaritaeun. Tapi carogena meni gagah. Eta pas nilai cara istrina lain dicaritaeun. Ternyata geuningan aya ibu. Dina isi carios dina kita kudu rujen aya santri rencangan santri teh hiji teh kan menanya dan santri kan. Tah zaman kapur mah derajatna teh saeta tapi derajat kahebatan katunggalan. Tah eta santri rencangan teh silih wasiatan di mana urang geus nikah kadenya tong pegat silaturahmi mah kedah gitu. Nya nikah we salah saurang teh tetap silaturahmi. Tah anu nikah pertama isina teh awon gitu. Sumping we kadinya. Assalamualaikum karasan sarogena jeung teu aya. Nu teu aya. Tah pas ninggal sarogena teu aya
eta ninggal isina jublas-jublis karencangan sarogena teh. Kieu-kieu teuing boga samajikan teh cek karencangan teh. Penak we di jalan. Eta rencangan santri teh jeung rencangan teh di jalan. Anjeunna nuju manggul suluh, ngalak suluh di leuweung. Ngan eta suluh teh dipanggulna teh ku maung. Tuh hebatna teh nya ku maung. Dipanggulna teh nya mah teh nyanak eta. Tah nyeukeun ku turun jen. Wih, beres. Setahun kemudian, 1 tahun 2 bukan sabar tahun kemudian, uwi deui sumping we teh santri teh silaturahmi deui. Tah isi nu tadi teh teu aya. Kulantaran naon? Atos ngantunkeun nikah deui. Ngan ayeuna mah isina teh naon? Soleh, bageur. Sami carogena teh naon? Nuju di gunung ngalah suluh. Ngan suluhna teh ayeuna mah ngalah suluh teh ditanggung ku nyalira. Entah ku mau gitu nya. Pas ditaroskeun mah kamana mau nu sok dipake ngalah suluh teh gitu nya. Nah, kieu nyaritakeun teh. Ieu teh cenah barokah baheula kami. Pamajikan nu kahiji. Pamajikan nu kahiji eta ngomongna. Eta akhlakna. Tapi kami sabar. Ku Allah teh dipasihan darajat mau teu pikeun katurut tunduk teh gitu. Eta saur eta teh. Tapi nu ayeuna mah soleh eueuh baheuen teh eueuh cawadeun kan ayeuna mah mau ge jadi teu bisa tunduk tiga gitu. Yen teh ningkatkeun derajat saroge eta teh. Mantap masuk ninganya jamin-jamin umum tokoh-tokoh jamin baleungan anu jabatan eta isina lain gitu aja. Sok beda. Jigana memberi sabar kan kitu namanya. Sabar diangkat sarogena derajatna ku Allah teh. Tah jadi anu soleh jeung soleha. Aya nu istina pamagetna soleh, istina teu soleh. Aya istina soleh bukan teh. Pamagetna teu soleh. Saha? Siti Aisyah. Matak lamun ibu molotan bapak tara salat kitu nya, hade cing sabar we ikut hitung-hitung ngurus Firaun. Nah, cing sabar we. Da kasabaran ibu ge naon? Ibu ulah naon? Ulah niatan urang hikmat anu janten saroge moal gaduh pahala. Tapi naon? Nah, hikmat kan istri. Ya kan? Siti Asia oge dipasihan surga kulantaran sabar sarogena Firaun. Coba ibu mah da ibu saroge ibu cara Firaun sanes. Bae tukang mancing mah kira-kira tukang mancing. Tukang adu hayu makeun bae jauhkeun ka Firaun mah. Ieu mah Siti Asia, Firaun aku pangeran. Ya jauhkeun saroge ibu mah paling tukang mancing, tukang ngalah eta. Adu hayam, adu jabati gitu. Dan bae dah awal akhirna bakal soleh. Nah, aya nu paling parah. Manaon? Istrina teu soleh, sarogena teu soleh. Saeta Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahabin ma agna anhu maluhu. Eta sadana teh ibu tos dijamin. Mulai teh yuswa pangkat, eta teh jodoh, harta, perkara nu tos dijamin. Urang sok nyukeun. Oh, sukeun ulah kanda wasta'inu bis-sabri was-shalah. Da urang kalau disukeun. Ngan mun teh mah teu kabagian tong ngalasula. Da mau dibere kabehanana ngan urang kedah nyungkeun. Gitu dah. Ngan nyungkeun nah ulah sabeula sapotong. Upami jamin nyungkeun haliah nu tos dijamin hungkul. Teu nyungkeun perkara nu teu asan dijamin. Maka eta teh sakedik leungit basiroh geuna teh. Naon nu teu dijamin teh nyaeta iman, Islam, ihsan. Kaiman urang can dijamin urang teh. Akhir hayat urang nyenak iman atana teu. Matak nyungkeun ka Gusti Allah teh hoyong terang tiasa ibadah. Lagi urang syukuran tiasa ibadah, padahal nikmat ageung eta teh. Sugan kieu Gusti abdi teh hayang salat tahajud hingga batur Gusti. Pantos itu lah.
Tanya. Sugan beta yang tahajud tahara. Gusti batu mah geus bisa maca Quran, cing abdi pasihan hidayah. Gusti yang biasa maca Quran. Tara aja jauheun. Abdi teh hayang salat Tuhan, Gusti sia batu. Osok nyukeun Gusti Allah hayang salat Tuhan. Tara deui. Gusti batu ni bager-bager teuing, sedekah abdi ge loba duit mah ngan hese ieu teh keken mengkene abdi teh. Osok nyukeun Gusti Allah hayang tiasa sedekah. Tara deh. Jadi masalah ibadah tara disungkeun ka Gusti Allah. Teh kena disungkeun pandoan aya. Dina wudu geuning aya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Eta doana teh. Gusti tulungan abdi. Itu mah kitu nyebut tulungan abdi ala dzikrika. Hayang tiasa dzikir ka salira. Wa syukrika hayang tiasa syukuran ka salira. Wa husni ibadatika hayang tiasa nyaekeun ibadah ka salira. Eta kera disungkeun, lain rezeki hungkul eta ge kera disungkeun. Upami urang tos hayang tiasa dzikir, hayang tiasa syukur, tiasa nyaekeun ibadah abdi ka salira, tah eta teh urang teh tos nyungkeun iman ka Gusti Allah. Can dijamin eta mah. Ibadah urang can dijamin. Gusti dabe hese ibadah. Punten. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadeana oge eta teh hidayah ti Gusti Allah. Ibu nu sumping ka dieu teh ieu teh lain gara-gara anjeungan sanes. Sanes gara-gara tuangeun sanes. Naon hidayah ti Gusti Allah sumping ka dieu teh. Allah ngaretengkeun ka urang sumping. Aya daub, aya rasa. Jadi ibu ibadah teh sing dugikeun kana rasa. Nunjukkeun ka Gusti ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika teh ibadah urang teh sing dugikeun kana rasa. Rasa ibadah. Da urang mah ibadah teh karek sanes naon? Karek ditingali wungkul. Karek cangkangna wungkul sanepikeun karek dituang teh sanepikeun kana rasana. Da ibadah teh eta teh sanes kangge Gusti Allah. Ibadah teh kangge urang. Ngoten. Salat kangge saha? Urang. Saum kangge saha? Zakat kangge saha? Allah perdian kana saum urang. Allah teh saum jang urang. Supados urang sae akhlak jang soleh teh nyata supados eta amal ibadah teh kamangpatan jang urang tiasa sae kanu sanes sosial kamangpatan kanu sanes eta intina ibadah mah di dinya. Jadi ibadah teh sanes jang Allah da teu butuheun supados urang sae akhlak mah bager ka tatangga innama buistu liutammima makarimal akhlak. Panseur jami getol ka pangaosan, getol salatna, ceuk ibu teh naswe cenah getol salatna, ari inyuman utama teu mere. Kitu nya gitu. Jadi sosialnya teh aya. Ibadah mah nya, ritualna mah kanggo satunya. Tapi sosialna teu aya, eta teu ditampi. Kantos Kanjeng Rasul diunian ku malaikat. Man cenah ribuan jelema nu angkat haji, bae kan usumnya angkat haji teh. Makanya Rasul gitu. Tapi aya saurang nu ditarima mah Muhammad teh, cek malaikat teh. Nu mana cenah nu ditampi ibadahna hajina teh? Simang anu orang anu ieu teh negarana sebageun teh. Nya ku sahabat teh Kanjeng Rasul dikeluaran ka sahabat cing pamilarikeun cenah sahabat. Ieu cenah jalmi ya anu ditampi ibadah hajina. Eta teh ribuan jalmi teu ditampi, teu ditampi. Nu akhirna sahabat teh sumping we ka ciri eta teh pendak. Dan di dieu mah teh anu jalmi nu munggah haji cenah, jalmi miskin unggul orang kampung. Tapi cirina aya di Kanjeng Rasul, nya ditaruh senang teh. Ari emang tos angkat ka haji, baca. Ngan emang teh aya ari ka hayang angkat haji mah ngan teu kaburu. Nabung mah atos emang teh. Ngan teprek hajina
pedah emang teh tos ngencleng aduh artos 50.000 lebetkeun kana kencleng aduh 50.000 dan 10.000 lebetkeun duikeun ka 30 juta artos teh dikumpul-kumpul teh rek ditabungkeun jang daftar ibadah haji pan tabung heula namanya eta tatangit mang teu damang eta nyungkeun kana artos kanggo berobat kitu kapunnya nya mang teh meneg mayong dikeun ayeuna dibikeun dipasikeun artos eta teh anu jang angkat bunga haji teh kuba kading nyaah katatangan teu damang tah kitu kumaha cara sahabat teh mang kabar di Kangjeng Rasul wadul Kangjeng Rasul bohong Kangjeng Rasul mah tara bohong gitu nya Kangjeng saur Kangjeng Rasul ibadah nu ditarima teh ibadah mang cecangan ka haji tapi ibadah geus ditarima Gusti Allah. Pan urang teh nu anak umroh sakali, 2 kali, 3 kali asa bangga. Ini umrohnya pikeun kali 5 kali bolak-balik umroh. Tatanggana kalaparan teh apa? Tatanggana teu damang teu ngalongok-longok acan. Ari bolak-balik mah umroh bolak-balik. Jeung Allah nama nyambung, tapi jeung tatangga nu miskin teu nyambung. Eta teh ibadah ditambah. Jadi ibadah ku kade lain ritual teh jang sosial ibadah teh. Kade ulah pasea parembah kunut jeung teu kunut. Pasea kaum tahlil jeung teu tahlil. Allahumma baik Allahumma barik. Eta mah syariat. Daukna di mana? Rasana di mana ibadah teh? Tak eta rasana mah ieu nalika urang ibadah teh tiasa berbagi, tiasa bersosial sareng masyarakat, tiasanya akad tetangga gitu. Nah, tak eta didinya ibadah mah tak innama buistu li utammim makarimal akhlak. Tak eta dikira disungkeun ku Allah, urang Allah teh Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Perkara rezeki nu dijamin kurang doa teras perkara nu can dijamin masalah iman teras dua cing saimbang ulah sabelah sapotong haben menta dunia hungkul ari akhirat teu dipentas sungkeun akhirat rutinkeun doa nu nembe rutinkeun Allahumma inni as'aluka husnal khotimah wa a'udzu bika min su'iha. Gusti abdi nyukeun ka salira hirup abdi teh sing husnul khotimah ulah sul khotimah anas abdi teh getol ka pangawasan ari tungtung hirup abdi jadi awan tah doa nyukeun ka Gusti Allah kasayang terutama tadi doa nyukeun di pasien ditulung Gusti Allah hoyong tiasa mikir ka Allah hoyong tiasa syukur ka Gusti Allah jeung hoyong nyaikeun ibadah ka Gusti wallahu alam.